Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah, sholawat miwah salam salamnya dirubikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah urang sadaya ayeuna patepang deui ngalajengkeun hanca anu kamari nu katunda nyaeta nerangkeun bab iman, nerangkeun salianti Allah taala. Salianti Allah taala teh aya 5 hiji alam, 2 jirim, 3 makhluk, 4 hawadis, 5 mungkin. Alam nyaeta tareh ruh sing emut, ruh mual maut, ruh mah nyaeta ajalul ajal, pindah pipindahan. Kamari tos dibahas mengenai bab ruh sing emut bahwa di urang teh bakal aya nu bakal maut, aya nu moal maut. Mana nu bakal maut nyaeta jasadna atawa kurungna. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan maut. Tapi sing emut dina ayat sanes likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat likulli ummatin pikeun setiap umat ngagaduhan ajal. Naon ari ngaran ajal teh? Pindah atanapi pipindahan. Di mana-mana datang ajal ka eta umat, la yastakhiruna sa'atan moal bisa dipunurkeun sajam oge, wala yastaqdimun sareng moal bisa dipajukeun. Mana anu maut, mana anu pindah. Nu maut kurungna atawa jasadna ieu mah bagian bilatung asalna tina taneuh balik deui kana taneuh. Tapi ruh mah moal maut teu pernah nguping ruh maut, tapi ruh mah pindah, ajalul ajal, pindah pipindahan. Jasad mah bagian bilatung, ari ruh mah bagian balitung. Nu kadua salian Allah taala deh nyaeta aya nu disebat jirim. Naon ari jirim teh? Jirim teh komponen tina ruh, nafsu, akal, iman. Ruh, nafsu, akal, iman masih emut dina pertemuan nu tipayun bahwa dina bab puji aya qodimun lil qodimi, pujina ruh, nafsu, akal, iman saling puji. Tah jirim komponen tina ruh, nafsu, akal, iman. Ai jirim teh nyaeta sifatana jirim teh aya 4. Atanapi warnana jirim aya 4, lain 4 ngajajar tapi sesebutanana aya 4. Hiji aya nu disebut jirim jasad, ginjal atawa jentul. 2 aya nu disebut jirim latif, nyaeta nu teu beunang dicabak. Katilu aya nu disebut jirim johar, sabangsa cahaya. Kaopat nu disebut jirim a'rad, usik-usikan atanapi gede leutikna ke jirim. Hiji jirim jasad, atanapi kuring cek bahasa Sunda mah, ieu mah luarna jasadna kurung, ari jerona mah disebutna kuring atanapi jirim. Kuring aya 4, hiji jirim jasad, contoh seperti ginjal tawa jentul. Contoh katingal ieu seuneu katingal jentulna, katingal bentukna. Tah kuring ge sabenerna kurungna mah kieu, tah kuringna oge puguh jentulna, puguh bentukna. Kadua jirim teh atau kuring teh aya nu disebut jirim latif, teu beunang dicabak. Contoh ngal geus puguh bentukna tapi latif, teu beunang dicabak. Matak pantes ruh mah atau kuring mah moal maot, nu bakal maot mah naon? Kurungna. Sabab moal naon? Sabab moal maot, sabab teu beunang dicabak. Katilu aya disebut jirim johar. Jirim johar teh sabangsa cahaya, seperti cahaya lampu, cahaya panon poe. Lain lampu, lain panon poe, sabangsa. Seperti cahaya seuneu cahaya lampu, itu sabangsa. Itu kuring atanapi jirim. Kaopat aya nu disebut jirim a'rad. Jirim a'rad teh gede leutikna ki jirim atawa usik-usikan. Usika dia usik. Gitu usik.
Tah ieu kuring teh atanapi naon? Atanapi jirim itu aya 4. Matak kusim kuring sok dipake tatarucingan, saha atuh nu sok ngadenge teh? Dan nu ngadenge lain ceuli, ceuli mah alat paranti ngadenge. Itu saha nu sok ngadenge? Kijirim atawa kuringna. Dari ibarat lampu, lampu lain, lampu mah alat penerangan, lain penerangan, alat penerangan. Mana atuh caangna? Itu lampu mas badas alat. Ceuli lain nu ngadenge tapi alat paranti ngadenge. Saha nu ningali? Nu ningali lain panon. Panon alat paranti ningali. Saha nu sok ningali? Kijirim atawa kuring. Saha anu sok ngomong? Nu ngomong lain bibir. Bibir alat paranti ngomong. Jadi nu ngomong nama kijirim. Saha atuh nu sok ngangse? Nu ngangse lain irung. Irung mah alat paranti ngangse. Jadi kesimpulanna anu ngadenge kijirim, anu ningali kijirim, nu ngangse kijirim, anu ngomong oge kijirim. Itulah. Teras deui jirim naon? Jirim jasad, jirim latif, jirim a'rod sabangsa cahaya. Contoh ibarat ieu lilin tawa cahaya tutupan we ku batok, poek teh? Poek. Nya kitu deui, ieu kuring atawa ruh kuring da jirim sup kana awak urang, asalna sabangsa cahaya, cahaya sup kana awak urang, jadi kumaha? Jadi poek. Ibarat seuneu ditutupan ku batok, jadi poek. Polongoan ieu batok, keluar cahaya. Polongoan di dieu keluar cahaya. Nya kitu deui, sup ieu kijirim teh kana awak urang atau ruh teh asup kana awak urang, poek. Polongoan weh ku ceuli jadi naon? Jadi pangdenge. Polongoan ku panon jadi pang ninggal. Polongoan tina bibir jadi ngucap. Polongoan tina irung jadi ngangse. Jadi atuh nusok ngadenge saha? Eta keneh kijirim. Nusok ningali eta keneh kijirim. Nusok nyarita jeung sabangsana eta keneh kijirim. Itu teh disaha di urang. Matak ieu mengenal heula saha? Mengenal salian Allah taala teh aya 5 teh alam. Hiji alam, kadua jirim. Jirim teh komponen tina ruh, nafsu, akal, iman. Katilu salian Allah taala teh aya nu disebut makhluk. Naon ngaran makhluk? Slogan makhluk teh cek bahasa Sunda mah teu nyaho rek aya dijieun teu karasa, nyieun sorangan teu bisa, nyaho aya sanggeus aya. Atanapi teu daya teu upaya anging kalawan Allah. Cek bahasa Arab nama makhluk teh la haula wala quwata illa billah. La haula na teu daya wala quwata na teu upaya illa billah angin kalawan Allah. Teu dayana teu nyaho rek aya. Saha nu nyaho rek aya ka alam dunia? Teu nyaho rek aya dijieun teu karasa. Aya nu karasa didamel ku Allah? Teu aya. Katilu nyieun sorangan teu bisa. Aya nu bisa nyieun sorangan, tong boroni nyieun awak sakujur salamar buuk weh bisa henteu. Mata tong heran ku sepuh-sepuh kapungkur, sepuh-sepuh guru-guru urang sadaya dina Islam mah teu aya rugina. Untung we kabeh sok buktikeun. Ketika aya jalma nu cilaka numpak motor jeger tabrakan, sukuna potong sabelah, cek nu umat Islam mah untung henteu dua nana. Geus cilaka disebutkeun untung. Cing di mana mimitina jadi untung. Jeger tabrakan, sukuna potong dua nana kumaha cek nu Islam. Untung naon? Henteu maot. Eta geus potong suku dua nana masih kena disebut untung. Jeger tabrakan hos maot disebut untung keneh ku jamaah Islam mah untung maot. Lamun teu maot cacat saumur umur. Ngan pertanyaan, di mana atuh mimitina bab untung? Nu tadi teh nu disebut makhluk. Rek teu untung kumaha? Ba urang mah teu bisa nyieun sorangan. Kitu nya, teu bisa nyieun sorangan berarti aya nu nyieun urang milu ngamodal ge henteu. Nyieun ngamodal salamar buuk oge henteu. Berarti aya nu nyieun saha? Nyieun urang. Cek tadi teu nyaho rek aya, dijieun teu karasa, nyieun sorangan teu bisa. Kulantaran teu bisa nyieun urang, teu nyieun sorangan, nyaho weh aya na Allah taala saenggeus aya urang, nyaho aya saenggeus aya tegasna nyaho aya na Allah taala teh saenggeus aya urang.
Kanten pertanyaan, urang geus ngarasa aya can gitu. Lamun urang geus ngarasa aya, berarti aya nu nyieun urang. Mata sesuai dina Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum ari Allah eta sarta aranjeun. Aina ma kuntum di mana wae anjeun aya. Itulah nu disebut nganyahokeun salian Allah taala, intina nganyahokeun diri nyalira, tegasna salian ti Allah taala teh aya 5, hiji alam, 2 jirim, 3 makhluk, 4 hawadis. Naon ngaran hawadis? Hawadis teh anyar. Itunya urang teh anyar, asal eueuh jadi aya. Asal mah eueuh batari teh tina eueuh jadi aya, tina eueuh jadi aya eta disebutna anyar. Matak ya alam semesta ge bisa disebut anyar. Naon sabab al-alam mutaghayyirun. Alam mah berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap barobah eta teh anyar. Yuntiju anal alam hadis. Atuh nganatijana alam teh eta anyar. Urang oge anyar bisi teu karasa nu baheula tina eueuh jadi aya. Urang bisi teu karasa anyarna ayeuna. Rasakeun we urang teh selalu anyar terus cobi tinggal. Ieu usik nu ayeuna lain usik anu tadi leres. Berarti usik anyar terus. Matak urang teh disebut hawadis. Berarti hawadis teh salian ti Gusti Allah. Alam, jirim, makhluk, hawadis, kalima mungkin. Salian Allah taala teh. Naon mungkin teh? Hade aya hade eueuh. Naon hade aya hade eueuh teh? Kanggo Allah taala rek ngadamel urang, rek ngadamel alam semesta, sae kanggo Allah taala mah. Bade teu ngadamel oge, sae hade aya hade eueuh teh. Gitu. Ayeuna ngan urang ayeuna geus bukti urang teh aya. Itu geus bukti ayeuna keur waktu keur bukti. Berarti ieu geus jadi naon? Urang wajib buktina da geus naon? Wajib buktina da keur bukti. Jadi teu kaharti ku akal perkara anu bukti dihukuman teu bukti. Ngan dina hade aya hade eueuh punten aya pelajaran keur urang teh sing bisa ngahade-hade sarua jeung ngahade-hade sing bisa ngahade-hade nu aya sarua jeung ngahade-hade anu eueuh. Contoh sapertoskeun akhirat keur urang mah sementara ayeuna aya akhirat teh name wartos. Ti saha ti junjunan dina hadis kan keur urang mah can penak. Can aya keur urang mah eueuh keneh kumaha tuh hayang hade engke di akhirat geura hadekeun heula ayeuna di dunia ngahadekeun nu aya di dunia sarua jeung ngahadekeun di akhirat pan wani urang ngahukuman nu can aya geus disebut alus oge disebut hade. Contoh seperti petani, lamun petani hayang alus ulah mikir-mikir engke panenna kumaha hadekeun nu aya begitu tanur hadekeun ieu tanur, lamun teh mah kurang gemuk, geura gemuk, lamun kurang cayan gitu nya, kurang tan diberak, pan begitu pare tanur alus parena can bijil naon, tangkal geus alus ge can waktu panena geus wani ngahukuman naon, ngahukuman nu eueuh. Panena kan can aya buktina naon, karek tanur, ngahadekeun tanur, ngahadekeun nu aya sarua jeung ngahadekeun anu eueuh. Alus nu keur ayana ngalus-ngalus nu aya sarua jeung ngalus-ngalus anu eueuh nya kitu deui ngalus-ngalus di dunia sarua jeung ngaluskeun di akhirat. Matak aya paribahasa ad-dunya majra'atul akhirah, dunya teh tempat pepelakan akhirat. Sering pan urang sadaya sok ngadua dina doa tiap pada salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana du Gusti Pangeran abdi sadaya atina ati muga maparinan Gustina ka abdi sadaya di dunia hasanah sae wa fil akhirati hasanah di akhirat oge sae. Jadi hoyong sae di akhirat atuh diusahakeun di dunyana sing sae. Maksud sae di dunia teh nyaeta ngalus-ngalus di dunya tegas nama sing daek amal kasayan. Di mana-mana di dunia sae otomatis di akhiratna oge bakal sae. Pan sering urang nguping dina kitab-kitab syara wartos nu dicana ku Rasul, pan Rasul teh aya nyanak wartos basyiron wa nadhiron, nyanak wartos anu pikasieunun sareng wartos nu pikakeungeun pikasieunun, wartos pikabungaheun jeung wartos pikasieunun. Saur Kanjeng Rasul di akhirat teh pan aya jembatan Siratal Mustaqim. Sadekeun jembatan Siratal Mustaqim teh sagede buuk dibagi 7. Ku seukeut-seukeutna eta Siratal Mustaqim seandaina
aya kapas dipurageun dina naon dina eta jembatan Siratal Mustaqim bakal sasimprang ku seukeutna eta jembatan Siratal Mustaqim. Bari urang sadayana eta kedah naon? Kedah lempang kana jembatan Siratal Mustaqim. Cek logika mah rek bisa kumaha mentasna. Mata pantas jeung wajar dina eta keterangan saurina hadis Rasul karek salengkah gubrag kana neraka jahanam mentah dina jembatan Siratal Mustaqim teh. Kumaha atuh urang kudu bisa mentas kitu? Matakeun we tongemutan akhirat da eta mah wartos ti Kanjeng Rasul urang cukup wajib percaya tongemutan siga kumaha eta akhirat engke teh cukup wajib percaya. Lamun teu percaya kan hadis Rasul hukumna dosa bahkan batal syahadatna nganggap teu bener ka Rasul geus wajib percaya ngan lamun hoyong sae engke di akhirat ngahadekeun heula ayeuna di dunia yakin di akhiratna oge bakal sae ngalus-ngalus di dunia sarua jeung ngaluskeun di akhirat. Tarik atuh Siratal Mustaqim di akhirat teh ayeuna ka dunya. Mana Siratal Mustaqim di dunia hayang beres Siratal Mustaqim di akhirat sing beres sila ayeuna Siratal Mustaqim di dunia. Mana Siratal Mustaqim di dunia teh insyaallah dina waktos sareng kesempatan anu sami insyaallah enjing urang lajengkeun kana nerangkeun kana salian Allah Ta'ala sareng lajengkeun jembatan Siratal Mustaqim akhirat urang tarik kana Siratal Mustaqim di dunia rupina sementawis tisim kuring cekap sakitu heula mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.